ngajelaskeun kailmuan anu ieu sadayana dikaitkeun kana keyakinan ati urang kana agungna pangeran oge kana agungna utusan pangeran yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge kana agungna sakur anu diagungkeun ku pangeran. Ieu makna ngagungkeun. Jadi makna ngagungkeun teh aya dua. Hiji nekadkeun kana agungna eta nu agung. Dua midamel amal soleh walaupun sekelumit anu dikaitkeun kana ngagungkeunana ati kana eta anu agung. Ari keyakinan ati kana agungna nu agung eta kudu tetep tumetep teu meunang robah. Keyakinan ati kana agungna Allah, kana agungna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana agungna Isra Mi'rajna mantenanana, kana agungna sasih Rajab, oge kana agungna naon bae nu diagungkeun ku Allah, maka keyakinan ati kudu tetep renggenek, kudu teguh, teu meunang lanca-linci luncat mulang, teu meunang robah, teu meunang leungit heula keyakinanana walaupun sekejap. Beda sareng makna ngagungkeun anu kadua. Ari ngagungkeun nu kadua mah nyaeta midamel amal soleh naon bae anu dikaitkeun kana keyakinan ati kana agungna eta nu agung. Ta eta mah boleh sawaktu-waktu kan seperti urang ayeuna urang teh ieu teh ngayakeun riungan teh keur ngagungkeun ka pangeran, ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuluy-tuluyan henteu ngayakeun ieu acarana. Tuh tahun kali kan tuluy-tuluyan henteu ngalakonan amalan-amalan sapertos ayeuna henteu kan, tapi urang nyebutna ngagungkeun ieu teh nya ngagungkeun. Ngan ngagungkeun di dieu adalah ngagungkeun anu kadua, lain nekadkeunana ati kan karena agungna eta anu agung. Ari tekad ati mah da nganteng terus, tekad ati mah tetep renggenek terus, teu aya robahna tekad ati mah.
Para jamaah sadayana nu diagungkeun ku urang dina acara sapertos kieu, yakni anu judulna ngagungkeun kana diisrokeun sareng dimi'rajkeunana junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ieu sanes samata-mata hiji nu diagungkeun ku urang Isra Mi'rajna wungkul sanes. Tapi sakedikna nu diagungkeun ku urang teh hiji nu ngaisrokeunana, nu ngami'rajkeunana nyaeta pangeran Allah. Urang teh keur ngagungkeun Allah nu ngaisrokeun, nu ngami'rajkeun. Dua nu diagungkeun ku urang teh nyaeta nu diisrokeunana, nu dimi'rajkeunana, yakni junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tilu anu diagungkeun ku urang teh nyaeta Isra'na Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opat anu diagungkeun ku urang teh nyaeta waktu diisrokeunana dimi'rajkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta bulan Rajab. Anu paling pokokna nyaeta wengian 27 Rajab numutkeun kaul anu kuat. Nu dimaksud ku urang sanes ngaran bulana, sanes tanggalna, sanes tapi waktuna kan. Andai kata waktuna diikhtilafkeun, bahkan andai kata waktuna urang teu nyaho, tapi tetep urang kudu nekadkeun kana agungna eta waktu anu ku Allah dianggo eta waktu ngaisrokeun ngami'rajkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata perbedaan pendapat antara tanggal diisrokeun dimirajkeun, tahun diisrokeun dimirajkeun, itu henteu matak ngamadaratkeun, artina henteu jadi masalah ya. Tapi anu jadi pokok mah urang wajib ngagungkeun kana waktu diisrokeun dimi'rajkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun urang teu terang iraha atuh waktuna, jam sabaraha atuh waktuna kan, tanggal sabaraha waktuna keun bae teu terang. Tuh saberjita anu diagungkeun ku urang teh hiji anu ngaisrokeun nu ngami'rajkeun saha Allah kan. Dua anu diisrokeun nu dimi'rajkeun saha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilu nu diagungkeun ku urang teh tilu Isra Mi'rajna. Katilu naon? Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opat waktu
waktu diisrokeun di mi'rajkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun urang teu terang tanggalna, wengi naon gitu kan. Itu jam sabaraha wios. Mawi upami urang nguping aya ikhtilaf bahwa diserokeun teh numutkeun sapalih ahli sejarah mah malam tanggal sekian, numutkeun ahli sejarah mah malam anu tanggal sekian, keun bae eta mah kan, keun bae da lain hakikat tanggalna lain, ieu mah waktuna. Areta nah atuh geuningan sok diagungkeun Isra Mi'raj dina malam 27 Rajab, sok dimuliakeun apaan? Numutkeun sapalih pendapat anu kuat gitu kan. Maka urang meunang kan ngamuliakeun eta wengi nya eta malam 27 Rajab wengi kamari teh ya. Meunang kalawan dasarna gitu kan bahwa numutkeun kaul nu leuwih kuat dina malam 27 Rajab. Kan siga dilahirkeun junjunan sallallahu alaihi wa alihi wasallam dina kaping 12 Rabiul Awal kan. Teu wajib nekadkeun yen dilahirkeun Nabi urang teh dina sasi Mulud. Teu wajib nekadkeun yen Nabi urang teh dilahirkeun dina kaping 12 Rabiul Awal. Teu wajib nekadkeun yen Nabi urang teh dilahirkeun dina tahun 570 Masehi atanapi 570 hiji Masehi. Teu eta mah. Kan nu wajib ku urang diagungkeun sing emot adalah waktu dilahirkeun junjunan. Waktu dilahirkeun junjunan. Iraha we najan teu nyaho oge gitu kan. Ada eta atuh geuningan kaping 12 Rabiul Awal di dinya ku urang sok dimuliakeun apaan? Dikengengkeun eta urang. Teu ngamuliakeunana berdasarkan pendapat anu kuat gitu. Kumaha sikap urang kana pendapat anu sanesna anu lemah? Ngamuliakeun kadinya ge. Gitu kan? Ngamuliakeun. Ngan lamun kana pendapat nu kuat komo gitu. Karena pendapat nu lemah oge gitu kan, ngamuliakeun urang. Tah kitu. Opat teh ngagungkeun kana naon? Waktu diisrokeun di mi'rajkeunana Kangjeng Nabi Muhammad. 5 nu diagungkeun ku urang teh nyaeta tempat. Ingat naon? Tempat diisrokeun di mi'rajkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semota anu didawukeun ku Allah teh minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pahami? Saberjitah kagenep anu diagungkeun ku urang sadayana adalah
tekad urang keyakinan urang kana agungna eta sadayana. Naon cenah? Tekad urang geusna keyakinan urang kana agungna eta sadayana, kana agungna Allah nu ngaisrokeun, kana agungna nu diisrokeun, kana agungna isro, kana agungna waktu diisrokeun, kana agungna tempat diisro kitu. Ari keyakinan eta agung, ya agung. Wajib diagungkeun ari keyakinan, ya wajib diagungkeun keyakinan. Manya iman ku urang dihinakeun, kan? Iman Islam teh, ihsan teh adalah perkara nu wajib diagungkeun. Tah nekadkeunana ngayakinkeunana ati urang, yakina ati urang kana agungna Allah nu ngaisrokeun, agungna Nabi nu diisrokeun sallallahu alaihi wasallam, agungna Isra'na Mi'rajna, agungna naon deui waktu, kan? Diisrokeun di mi'rajkeunana, agungna tempat diisrokeun di mi'rajkeunana. Tah eta yakin teh oge ku urang diagungkeun, agungkeun keyakinanna. Genep tah, genep leres. 7 nu diagungkeun ku urang teh naon? Amal solehna. Naon? Amal solehna anu ku urang diamalkeun. Ingat. Anu ieu amal soleh teh ku urang dilakonan demi ngagungkeun eta sadayana anu diagungkeun ku urang. Contoh seperti mana? Urang di dieu ngagungkeun Isra Mi'raj teh, ngagungkeun Allah, ngagungkeun Nabi, ngagungkeun Isra'na, ngagungkeun Mi'rajna, ngagungkeun bulan Rajabna, ngagungkeun bieu teh ya. Naon nu diamalkeun ku urang? Oh, sholawat. Urang teh kudu ngagungkeun kana amalanana oge. Naon nu diamalkeun ku urang? Kan? Ngabahas ilmu, kan? Ngabahas ayat Quran subhanalladzi asra. Eta pembahasan agung. Kan? Kartos. Urang maca tasbih, maca tahmid, maca takbir, maca tahlil dan sebagainya, termasuk maca Quran. Eta agung, agung. Wajib diagungkeun, wajib diagungkeun. Kartos. Eces teu. Saberjita. 8 anu diagungkeun ku urang teh adalah makhluk nu ngagungkeunana. Urang teh ieu kudu ngagungkeun ka jalma anu ngagungkeun ka pangeran. Urang teh kudu ngagungkeun ka jalma nu ngagungkeun ka Rasul. Urang teh kudu ngagungkeun ka jalma nu ngagungkeun kana Isra Mi'raj. Kartos, urang teh kudu ngagungkeun ka jalma anu ngagungkeun bulan Rajab. Sabab jalma anu ngagungkeun ka Allah ka Rasul, ngagungkeun kana sagala nu diagungkeun ku Allah ku Rasul, eta jalma ku Allah diagungkeun. Di mana ku Allah diagungkeun, maka urang wajib ngagungkeun. Geuning loba nu diagungkeun teh loba. Geuning nu ditulisna hiji gitu kan, mengagungkan Isra Mi'raj siga hiji, eta mah judul we bisi loba teuing.
Da judul mah biasa lagi sok hiji gitu nya. Ya, tapi kandunganana mah anu diagungkeun teh loba. Geura sok urang uihan deui tong hees. Urang teh ngariung teh keur naon teh? Nuju ngagungkeun. Keke. Sabaraha hiji nu diagungkeun ku urang ayeuna teh ngariung teh? Hiji ngagungkeun anu ngaisrokeun, ngagungkeun saha? Allah. Dua ngagungkeun anu diisrokeunana saha? Nu diisrokeun dimirajkeun teh Kangjeng Nabi Muhammad. Tilu ngagungkeun Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'rajna. Opat ngagungkeun waktu diisrokeun dimi'rajkeunana. Lima ngagungkeun tempat diisrokeun dimi'rajkeunana. Genep ngagungkeun tekad keyakinan urang gitu kan. Karena agungna eta sadayana. 7 ngagungkeun amal soleh, ya? Amal solehna nu dianggo ngagungkeun, kan? Anu diagungkeun di amal solehna ya. Amal soleh teh wajib diagungkeun. Tadina amal soleh oge aya ilmu. Sabab amal soleh mal bisa disebut amal soleh mun teu berdasarkeun ilmu anu sah. Kan? Tah nu dimaksud amal soleh teh jeung ilmuna teh nu diagungkeun teh. Ya. Oh, sabari kita dalapan nu diagungkeun teh makhluk anu ngagungkeun ka anu ngagungkeun kasadayana teh. Berita salapan deui. Teu salapan anu diagungkeun ku urang teh nyaeta kisohna. Ya. Sejarahna bisa disaruakeun jeung sejarah si buta dari gua hantu. Kan? Bisa disaruakeun jeung sejarah si rawing. Kan? Kartos? Jadi kasalapan nu diagungkeun ku urang teh naonana? Sejarahna. Kan? Har, apan tadi cenah geus diisrokeun dimi'rajkeunana, apan eta teh sejarah. Ye lain, eta mah dzatiyah hakikat Isra Mi'rajna. Ieu mah dongengna gitu ieu mah, kan? Sejarahna. Kan? Ari sejarah mapan didongengkeun ku saha bae bisa lain. Tapi ari Isra Mi'rajna mah teu bisa. Dan nu ngajalani Isra Mi'rajna ge saha? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ieu wajib diagungkeun kabeh ku urang. Jadi seueur nu diagungkeun teh seueur. Nganu dianggo judul mah hiji we dianggo judul mah. Teu Isra Mi'raj kitu tah. Dengaran lagi naon? Judul eta mah. Ai judul loba teuing mah atuh mah nya judul sabuku. Ya. Tah.
tinggal we kudu dipesek hiji-hiji teh. Kudu dipesek hiji-hiji. Ya. Dakwa Allah oge dina Quran dina ayat nu tadi ku Allah oge ditek-tek kita teh hiji-hiji. Ditek-tek. Gerak kupingkeun dawuhan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul aliyul azim. Sok tinggal ku urang dina ayat ieu we heulaanan ku Allah ditek-tek ieu teh sadayana diagungkeun Allah dina ayat ieu kan nguningakeun kan hiji Allah taala nguningakeun kebesaran zat mantenanana kita nu ngaisrokeun teh Subhanalladzi maha suci zat kan asra anu ngaisrokeun Subhanalladzi maha suci zat anu asra ngaisro. Didinya aya sabaraha hiji anu disebatkeun. Nu disebatkeun adalah hiji nu ngaisrokeun nyaeta Allah ku anjeun eta subhanalladzi asra naon tah teu didinya nu diagungkeun tah ngaisrokeunana ieu ya zat nu ngaisrokeunana sareng isrona tah ieu bi'abdihi kahambana eta mah nyarioskeun nu diisrokeun kan lailan dina waktu peuting nyarioskeun waktu diis waktu Allah ngaisrokeun ka nabi urang minal masjidil harami ti masjidil haram ilal masjidil aqsa ka masjidil aqsa ta eta mah nyarioskeun tempat diisrokeun nabi urang kartos teu naon pangna ku Allah diisrokeun teh nabi urang teh dawuhan Allah linuriyahu kan alladzi barakna haulahu anu eta tempat teh ku kami diberkahkeun sabudeureun eta tempat pangna diisrokeun ku Allah nabi urang dawuhan Allah linuriyahu kami teh rek ningalikeun ka eta hamba kami tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan min ayatina karena sawareh tanda-tanda kami ya karena sawareh tanda tina kana tanda tina sawarehna tanda-tanda kami eta mah tujuan diisrokeun ya tujuan diisrokeun teh nyaeta ya Allah taala bade ningalikeun kana bi urang sadayana kana sapalih tanda anjeunanana
Naon ari puncakna Isra? Innahu huwas samiul basir. Saestuna eta hamba tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ya tegesna eta hamba as-sami'u eta anu nguping kana dawuhan Allah, al-basiru tur anu ningal kana zat Allah. Eta mah buahna, eta mah puncakna, eta buahna. Oh gitu tah ya, puncakna natijahna anu paling ujung, buahna anu paling puncak tina Isra teh naon? Tepang sareng Allah, ninggal kana zat Allah, kuping kana dawuh Allah, innahu huwas samiul basir. Eta puncakna. Hah? Tadi dia udah kudu dipesek hiji-hiji. Moal kaharti ku urang jol nyarioskeun Isra. Lamun urang teu faham heula, teu ngarti heula ka zat anu ngaisrokeunana. Moal nyaho urang kana agungna anu diisrokeun bi abdihi teh ya, mun urang teu faham ka zat anu ngaisrokeunana. Tuh, moal apal agungna Masjidil Haram, agungna eta waktu lailan, waktu penting, moal apal agungna Masjidil Aqsa, moal ya. Lamun teu apal teu paham heula ka zat anu ngaisrokeunana. Moal paham ya kana puncakna buahna tina Isra ieu tepang sareng Allah, nguping kana dawuhan Allah, ninggal kana zat Allah, kan? Lamun teu faham heula, sing ingat, lamun teu ngarti heula ka zat anu ngaisrokeunana. Lumawi Allah Subhanahu wa taala sateu acan nyarioskeun Isra hambana, tempatna, waktuna, puncakna kumaha eta? Innahu huwasul basir. Allah nguningakeun heula kana zat mantenanana subhana, tuh kan? Satungtung urang teu faham kana maha subhana na Allah, satungtung urang teu nekadkeun teu yakin kana maha subhanana Allah, moal ngarti nyaritakeun ka dituna ge moal kan, moal ngarti. Matak loba jalma nu cangcaya kana Isra Mi'rajna jungjunan, loba jalma anu manehanana naon nolak we pikiranana teh, nolak kana Isra Mi'rajna junjunan. Naon nu jadi sababiah? Sabadarna mah eta teh gitu kan, salah tartib ngajina, teu anggeus ngaji subhana, jol ujug-ujug ngaji linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nya moal ngarti kan, kudu ngarti heula subhana. Naon dari subhana teh? Subhana teh ya, Allah Subhanahu wa taala nguningakeun ka urang kana maha suci na zat mantenanana tina sakabeh sifat kakurangan. Hartina subhana, subhanalladzi teh maha suci zat saha, zat Allah,
tina naon maha suci teh tina sakabeh sifat kakurangan. Pahami ku urang. Jadi kudu ngaji heula tauhid. Kudu ngaji heula aqaid. Aqaid ilahiyat anu berhubungan jeung kapangeranan. Sabab moal bisa ngarti kana maha suci na pangeran lamun teu ngaji heula aqaid ya, yakni sifat-sifat anu wajib ayana di Allah nu 20 sifat ya. Oke, sifat-sifat anu mustahil ayana di Allah nyaeta lalawananana sifat nu wajib. Oke, hiji sifat anu wenang ayana di Allah. Moal bisa urang ngasubhanakeun pangeran lamun teu ngaji heula ilmu aqaid. Pahami tah? Da teu cukup ku jenengan Allah. Henteu. Ya, da Yahudi oge sarua nyebut Allah. Sarua ya Nasrani ge nyebut Allah sarua. Tapi teu ngamahasucikeun Allah. Kumaha cirina? Cirina Nabi Uzair cek urang Yahudi kan eta teh disebut putra Allah. Tah ciri teu ngamahasucikeun Allah tah. Cek urang Nasrani Nabi Isa Tuhan. Nabi Isa anak Tuhan tuh eta teh ciri teu ngarti kana subhanana pangeran. Ciri teu ngarti kana maha sucina pangeran. Kahartos henteu? Teu ngarti. Termasuk leletikan ati sok nyarane kana dunya, nyarane kana duit, nyarane ka salaki, nyarane ka pamajikan, nyarane ka indung bapa, nyarane kana jabatan, nyarane kana pinter, gitu kan? Nyarane kana kakawasan, nyarane da kana kabisa, kana kaboga, eta teh. Naon nu jadi sabab make jeung bisa nyarane kadinya? Karena can ngarti kana subhanana pangeran. Karena can ngarti kana maha sucina pangeran. Nada abdi ti budak oge osok ya ngaji aqaid osok wujud kidam bako muhalaf eta mah talaran. Kan? Ari talaran can karuhan jadi keyakinan, beh dituna jadi rasa, gitu kan? Pan ngaji tauhid teh, gitu kan? Kudu jadi keyakinan, tuluina beh dituna eta keyakinan kudu jadi rasa. Kartin teh. Aing jadi rasa mah ya orang siga digawe sabulan sakali dek digaji kudunungan tanggal sabaraha digaji tengke tanggal 30 tanggal hiji kurang teh mikreh we digawe capek
musim hujan tiris komo kadang kehujanan, musim panas kepanasan. Tuh nyeri cangkeng kekebulan. Nah, tapi dikeureuh ku urang. Dikeureuh naon jadi sabab pangnak terus dikeureuh eta gawe bari capek. Hah? Oh hayang duit. Nah harek dibere kitu eta duit. Kudunungan bade iraha. Oke, iraha. Tanggal 30, ayeuna tanggal sabaraha? Tanggal hiji, mikro hiji, 2, 3, 4, wah 30 poe teh lain sagede. Capek digawe, komo kudu gawe sip puting, ya capek. Tapi capek oge dijalankan, sabab urang boga keyakinan rek naon, rek menang duit iraha. Tanggal 30 katingali henteu duitna ti tanggal hiji 2 3 teh. Teu ketingali. Ngan yakin tuluy urang teh wani urang unyam injem gitu kan produk kredit gitu tah kredit kursi nu ngiridit imah nu ngiridit motor nu ngiridit mobil kapanci-panci kiridit katiung-tiung baju-baju dikiridit selop dikiridit wani urang nganyuk kiridit wani kan nah make wani apaan urang boga erek boga duit iraha 30 kan aya rasana dina ati eta rasa dek menang duit aya kitu ieu keyakinan jadi rasa teh kitu tapi ka wani ngiridit wani segala rupa ya. Kan? Ari urang ngaji, urang sholat, orang amal gitu kan, ibadah, puasa, jeung sabangsana, wiridan, maca Quran gitu kan. Ya urang teh digawe ka saha? Ka Allah. Ai ku Allah rek digaji. Bade. Iraha. Oke, di mana geus? Geus maot. Katingali henteu gajina ti ayeuna. Henteu, kan? Semangat henteu urang salatna. Udah curang cileung eta mah. Komo salat subuh mah. Udah berjamaah lalaki di masjid. Semangat teu? Semangat beda jeung digawe euy. Kudu sip malam siap. Ini harus masuk jam 7 oke. Mani heula, mani, rapih pakaian, rapih. Ya, make pakaian lagi naon? Seragam, gitu kan? Ini make dasi, ini make naon? Rapi, gitu kan? Subhanallah, geus siap-siap, ya mani heula, geus siap-siap sarapan heula rek digawe teh rek capek. Digawe teh rek capek, tapi semangat. Nah jangan capek karena erek menang naon duit kan iraha tanggal 30 katingali ti ayeuna tanggal hiji tuh tapi yakin aya rasana aya kan cek urang Sunda mah keteweg lamun cek tukang nguseup mah kurunyud cek urang Sunda mah ketewegna aya dina ati ari cek tukang nguseup naon
kurunyut lamun nguseup aya kurunyut ser karasa kana hati teh gitu kan komo geus deukeut kana waktu gajihan mah kurunyutna teh tarik kana teh kan laras henteu jadi lamun urang karasa dina ibadah teu semangat malah loba ngaluli-luli ibadah ngalalaikeun parentah pangeran ieu teh disebut yakin piraku nu yakin kitu piraku nu yakin kitu aya disebut teu yakin maknya deui teu yakin geus yakin we lah yakin gitu kan yakin ya. Jadi rasa henteu rek meunang ganjaran dina ati ser gitu kan keteweg teh kukurunyudan surga teh jadi rasa henteu teuing euy alah teu bisa ngajawab euy dibawa ka dinya mah teu bisa ngajawab dan nu jelas mah ibadah mah teu semangat we teu semangat catet ku urang nu matak lamun urang ibadah sok talangke hararese kudu dipaksa gitu kan beh dituna kudu dijebrod kan karena maksiat urang wani bisa yang apa nu jadi sababiah mah dah hiji nu jadi sababiah nama kayakinanana we can bener beh dituna jadi rasa makomo wah jauh keneh jadi rasa mah jauh keneh kayakinanana can bener dalam kayakinanana geus sampurna mah dina ati gitu kan oh urang oge geuningan digawe gitu kan da geus yakin sampurna atuh jadi nu kudu diubara naonana na kayakinanana nu kudu diomean mah nah gitu pangheulana keyakinan teh ka pangeran apa nu disembahna ge pangeran numawi Allah Subhanahu wa taala mantenana sateu acan nyarioskeun hambana sateu acan nyarioskeun Isra sateu acan nyarioskeun Masjidil Haram Masjidil Aqsa lailan sateu acan nyarioskeun eta mantenanana nguningakeun heula ka maha sucian zat mantenanana dawuhan mantenanana subhanalladzi artina sing ngarti heula ka dewek mun ceuk basa urang mah kitu sing ngarti heula ka dewek sing nyaho heula ka dewek sing yakin heula ka dewek da moal bener ka ditu lagi moal tah kitu ieu teh dina sagalaha pangna salat jadi haroream pangna ngaji haroream pangna sedekah lebar apan can ngarti ka pangeran pancan bener keyakinan ka pangeran acan dalam mus yakin mah karena janji pangeran surga piraku teh hayang poboro-boro salat pasti hayang poboro-boro itu kan tong boro kitu geuningan cacak di sawer oge ku duit nu 1000 perakan nepi ka wani dagdikdug bencenur sirah oge geuning kan ato pan nu keur HSG di juru pan di tukang di mana lagi sawer malen yo tirik dik ka hareup cacak ditinggalikeun duit sabaraha 1000 perak lain lamun ditinggalikeun surga kumaha wah aya bahan naluncatan kabehan lagi wah balak kabehan bakal kosong ieu imah teh bakal kosong kasur teh moal kapake urang boga istana bakal kosong pasar-pasar bakal kosong jelema teh bakal pinuhna dina majelis ilmu jelema teh bakal pinuhna di masjid gawena jelema teh gawena teh bakal salat we dzikir we Quran we moal reret ieu kana bangsa film TV moal teu butuh kudu kitu teu butuh lamun surgana katingali
teh karak ditinggalikeun duit 1000 oge menikah geus siap bencenur hulu. Leres? Leres henteu? Tuh. Nah. Oh nya. Jadi masalahna dina naon? Dina kayakinan ka saha? Ka pangeran. Oh, can ngarti kana maha suci na pangeran. Kan? Can ngarti kana maha suci na pangeran. Paingan atuhnya Gusti Nu Maha Suci ngawiwitan ajeunana gitu kan kalayan nguningakeun heula kana kamahasucian mantenanana sateu acan ngadongengkeun kadituna sateu acan eta langkung ti payun jol subhanalladzi kudu ngaji heula aqaid da subhana ma maha suci manyarioskeun sifat 20 atuh ya nyarioskeun sifat 20 ari sifat 20 nu wajib ayana di Allah teh ingat ya sifat anu wenang nu hiji ayana di Allah eta sifat anu nuduhkeun kana maha suci na Allah tina sagala sifat kakurangan eta teh sifat anu kan nuduhkeun kana sahna kapangerananana Allah. Jadi lamun teu aya sifat nu 20 jeung sifat nu wenang hiji lain Allah geus sakitu. Teu maha suci kitu. Bisa yang apal zat nu maha suci teh nu kagungan sifat 20 nu wajib hiji anu wenang tah eta. Boncel we hiji eueuh kan hiji sifat lain pangeran teu maha suci eta mah teu maha suci kan kitu. Jadi pangna urang sok hayang nyarane ka makhluk naon sababna nyaeta dianggapna makhluk teh maha suci siga pangeran. Kan? Pangna urang leuwih cinta berat ka makhluk ai ka pangeran teu kitu, ai ka rasul teu kitu cinta teh ai ka makhluk cinta berat gitu tah. Naon nu jadi sababiah? Apaan eta tina can nyahoeun. Teu murukan teh sarua jeung pangeran. Teu? Masih keneh bodoh keneh ka pangeran. Tanu jadi sababiah tuluy we ngarembet ka dituna teh. Lahir sifat-sifat anu goreng dina ati urang nu jadi pokona mah anger we teu ngarti kana ka pangeran. Dalam ngarti mah ka pangeran. Oh, mata rantai anu ngaberebet nu garoreng teh bakal terputus. Di mana ati geus ngarti ka pangeran. Matak ngaji nu pangheulana teh kan adalah nganyahokeun pangeran. Sing ngarti ka pangeran. Dawuhan Imam Ibnu Ruslan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pangheulana nu wajib ka manusia kudu nyaho heula ka pangeran sing sayakin yakina. Sing sayakin yakina kudu nyaho heula ka pangeran. Ya. Geus tabisi hayang nyaho subhana kan lamun dipecah mah makna subhana teh jadi sifat anu 20 hiji nyaeta nu 20 na nu wajib nu hiji na nu wenang. Kahartos henteu can ngartos heueuh da mau bisa ngarti sakaligus ke deui we ayeuna mah geus balik heula hees heula ayeuna. Ya. Da atuh moal bisa naon? Moal bisa diserap ke otak lu jore-jore moal
kudu make cikopi gitu kan. Kudu anteng ngaji tauhid mah ya. Kudu anteng gitu. Lain ngaji bari nunutan. Ya. Masya Allah. Ya. Ke rumah lapar kata mah nunutan. Ayo di bawah rek ngaos anu sakitu. Wah, lain bantrak-bantrakeun eta mah. Kan? Bangut ya. Kan? Untung tengah golepak gitu. Ya. Kagana kudu ditungtut teh kudu dituntut. Ngan sing nyaho sing nyaheulaan ieu mah ngababadak. Ngababadak we ngababadak. Da sok dibaca suratna mah ku sararea, ayatna sok dibaca ku sararea, gitu kan? Anu meureun aya nu ngarti, aya nu henteu. Aya nu geus ngarti, aya anu jadi kayakinan eta pangarti teh aya nu henteu. Tina kayakinan aya nu jadi rasa, aya nu henteu, kitu. Tah tina bodoh kana ngarti teh heubeul. Jauh tanah ka langit. Tina ngarti kana plus jadi keyakinan jauh tanah ka langit. Tina keyakinan jadi rasa jauh tanah ka langit. Kan? Tadi mana keyakinan geus jadi rasa nepi kana ijabah doa, nepi kana makrifat teh. Tah makrifat teh kan nyaeta keyakinan nu geus jadi rasa ya. Geus jadi rasa. Kartos insyaallah. Insyaallah naon? Kahartos naon? Kahartos yen abdi teh teu ngartos wae. Kan? Kahartos bulan, hartos naon? Kahartos yen abdi teh teu ngartos wae itu abdi teh. Itu kade bisi salah ngamaknan kahartos deui ya kayak bisi ditanya ku buyang kayak ditanya teh teuing teu ngartos ka dituna teh geus sakitu aya mah kahartos naon kahartos yen abdi teh teu ngartos wae kitu geus selanan sakitu heula ya ieu mah ngababadak muga we sing jadi ilmu nu manfaat pangna dikoreh kitu teh ya bisi asa geus bener hirup pada sok salat pada sok puasa tuh ya asa bener ki hirup teh kuring asa jadi muslim yang paling baik gitu ari pek teh har ka pangeranna ge can ngarti subhanana ge teuing teu ngarti cirina kumaha eta cirina urang condong kana dunya condong ka pangeran ati teh loba eling kana dunya loba eling ka pangeran lamun loba eling kana dunya loba leuwih tarik cinta kana dunya tah can ngarti kitu teh kakarak nyaho talaran wujud kidamba wungku kitu atuh kitu kumaha ari abdi geus kitu nya kudu bener ngaji mah wayahna sing bener jadi keyakinan kudu nepi ka leungit cinta kana dunya teh kudu nepi ka leungit ingat kan condong kana dunya teh kudu nepi ka leungit ya. Satungtung can leungit mah can bener teh. Can bener teh. Tah kitu. Lamun urang ayeuna condong keneh kana dunya, cinta urang leuwih tarik kana dunya, berebet bakal bijil we sifat-sifat nu garoreng gitu kan. Naon sontrol kana dunya beak waktu dipake mikiran jeung dipake neangan dunya deh kan urusan agama bakal kaluli-luli urusan masjid urusan madrasah kan bakal kaluli-luli urusan ilmu urusan amal soleh bakal kaluli-luli nu rame bakal naon ukur TV nu ngagenggeng teh musik nu ngagenggeng teh Quran mah moal ngagenggeng bibir teh kering tina ngucapkeun Quran. Wa inggeun dihangeun.
kurang tunda di hari 12 ya. Satu ya simpai, paturan